Mankoba katilu nyarioskeun ngaosna Sayyid Abdul Qadir. Saparantos anjeunna ageng lajeng ngajugju ka guru-guru anu laluhur, ka alim-alim anu utami di dinya. Anjeunna ngalap pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. Sadayana guru anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana. Ari ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali bin Aqil, sareng ti Abil Khattab Al-Kaludi, sareng ti Abil Husain Muhammad bin Al-Qadhi. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria At-Tabrizi. Ari ngaosna ilmu tariqah ti Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim bin Waradah At-Tibasi. Ari dianggoan ku anggoan sufiyahna ku Qadhi Abi Sa'id Al-Mubarak. Anjeunna henteu liren-liren nerekeun hanjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung, sahingga anjeunna calik dina luhur-luhurna kapangkatan. Anjeunna singkil kalayan pamaksadan anu tetep sarta kiat yan bade nyeupeng sareng ngongkek ka dari nafsu. Anjeunna bade dipengkolkeun tina karesepna sahingga anjeunna kenging 25 tahun calik dina tegalan erok henteu patepang sareng jalma. Subhanallah.